balik deui heula nyaritakeun kaayaan Bah Rustam. Manehna bener-bener handeueul lantaran rek meakeun kabogana ku cara mikeunan emas batangan ka palebe, ku palebena kalah didungakeun deui tambah beunghar. Atuh Bah Rustam anu boga kaayang jadi jalma miskin teh meuni handeueul. Bah Rustam terus bae leumpang bari sajajalan hatena gugulunuk. Bener, si horeng hese pisan ari urusan jang akhirat mah. Rek meakeun bae banda hese pisan. Gerentes Bah Rustam. Sampai di hiji tempat, Bah Rustam ngarasa cangkeul sukuna reg eureun. Tuluy ngareureuh diuk dina handapeun hiji tangkal, Bah Rustam katempo ngalamun. Teu kabayang, kumaha lamun aing engke di akhirat kudu ngorondang salila 500 tahun gara-gara aing jadi beunghar. Masih aing asup ka sawarga oge kabayang kumaha sangsarana. Gerentes Bah Rustam deui. Kaayaan beuki tambah beurang, panon poe beuki nae ka luhur, hawa karasa beuki haneut. Dina kaayaan kitu Bah Rustam masih keneh diuk ngalamun dina handapeun tangkal. Angin detik ngahiliwir nebak kana dangdaunan, karasa matak seger, tapi oge ku Bah Rustam karasa mawa pitunduheun anu powara. Bah Rustam ngarasa dipepende, lenggut nundutan, tungtung nama hareup bae Bah Rustam teh kasarean. Malah katempona mending ngagebra sampai kerek segala rupa. Suk mana Bah Rustam ngalayang kana alam impian. Dina sajaroning impian Bah Rustam aya deui di alam mahsyar. Jalma-jalma narangtung ngalantri nungguan dipanggil sidang. Teuing geus sabaraha ratus tahun Bah Rustam nungguan di sidang amal perbuatanna. Nu jelas sampai ke harita mainna masih keneh tacan aya panggilan. Ari batur salembur nama hampir kabeh geus disaridang. Aya sababaraha urang anu asup sawarga, loba oge nu asup ka neraka. Teu heran lamun Bah Rustam jadi ngarasa iren jeung cangkeul pisan. Ieu aing asa geus dila teuing nungguan waktu di sidang. Di antara jalma salembur kari aing sorangan anu can dipanggil. Ari batur mah kabeh geus disaridang, geus arasup kana sawarga. Ari kieu mah bener-bener aing kaduhung jadi nama beunghar. Jadina gara-gara aing beunghar lila pisan aing nungguan di sidang bae oge. Can aing kemeureun kudu ngorondang lamun rek asup ka sawarga teh. Aduh nasib. Gerentes Bah Rustam dina impiana. Sajeroning nungguan di sidang, Bah Rustam terus ngahuleng. Timbul penasaran dina pikiran manehna kumaha kaayaan batur-batur salemburna anu geus aya di sawarga. Kumaha ari kaayaan batur-batur aing nu geus di sawarga? Kumaha kaayaan Palebe? Kumaha kaayaan Mang Uhen? Kumaha kaayaan Mang Boil? Sigana mamaena geus garenah di ditu meureun. Gerentesna deui. Keur kitu lar deui aya saurang jalma ngora kasep ngalempereng koneng make baju sing sarua bodas ngaliwat ka eta tempat. Paroman eta jalma cahayaan. Meureun eta anu disebut malaikat teh. Bah Rustam curing hak nangtung tuluy nyampeurkeun ka eta jalma. Punten juragan, cek Bah Rustam. Jalma anu digeroana eureun ret ka Bah Rustam tuluy nembalan. Aya naon Bah? Tanya eta jalma. Sumuhun, sim abdi dugi ka ayeuna teh acan keneh aya panggilan. Manawi tiasa dibantos juragan, sim abdi teh sangkeul pisan ieu, cek Bah Rustam. Jalma anu diajak ngobrolna mencrong ka Bah Rustam, siga nilik-nilik kana kaayaana. Teu lapok eta jalma nembalan. Sing sabar Bah, kaula teu bisa mantuan. Lantaran anjeun keur di dunyana beunghar teuing, boro-boro anjeun kudu nungguan salila 500 tahun. Malah ieu sing kudu nyaho sahabat Rasulullah anu geus katalah ahli ibadah tur kacida solehna oge nyaeta Abdurrahman bin Auf. Kudu ngorondang heula lamun rek asup ka sawarga teh. Kitu cek hadis Siti Aisyah oge. Tembal anu ditanyana. Ngadenge kitu Bah Rustam ngarasa lilis deui bae, hatena ngagerentes. Kieu nasib teh. Kaduhung aing jadi jalma beunghar keur di dunya teh. Gentes Bah Rustam. Ari jalma anu ditanyana katempo leumpang deui indit. Bah Rustam curing hak tuluy ngageroan deui. Hapunten juragan, abdi masih keneh aya pertarosan. Reg jalma anu digeroana eureun deui. Liuk maik deui ngaliuk ka Bah Rustam. Aya naon deui? Cek eta jalma. Sumuhun, sim abdi ngaros nineung ka batur-batur abdi salembur anu tos aya di sawarga. Manawi juragan tiasa ngabantos,
Nuju naon marenhanana ayeuna, cek Bah Rustam deui. Jalma anu diajak ngobrolna imut. Ade, ku kaula rek dipintonkeun ka anjeun. Kumaha kaayaan batur-batur anjeun ayeuna di sawarga, cek eta jalma. Tuluy eta jalma teh ngagerakeun leungeunna. Breh, katempo ku Bah Rustam di hareupeuna ujug-ujug robah kaayaan. Katempo meuni endah jeung pikabitaeun loba jalma-jalma di dinya. Kabeh katempona sarenang jeung barungah kacida. Di salah sahiji tempat anu katempo ku Bah Rustam aya saurang lalaki jeung pamajikanna. Eta jalma teh anu baheulana di lembur mah katelahna Mang Dudung jeung pamajikanna anu ngaran Biunah. Keur hirup di lemburna, Mang Dudung jeung Biunah teh kasebut jalma anu pangmasakatna. Tapi ayeuna di sawarga mah katempo ku Bah Rustam teh meuni sarenang pisan. Meuni sagala aya. Nempok itu hate Bah Rustam meuni kabita. Tapi barang Bah Rustam rek ngageroan, reup bekaayaan teh robah deui saperti samemehna. Bah Rustam handeueul. Bener, mending keneh Mang Dudung daripada aing anu hidupna masakat. Tapi si horeng di akhirat mah katempo senang pisan miheulaan aing deui. Geurentes Bah Rustam. Bah Rustam katempo ngahudang deui. Keur kitu bray kaayaan di hareupeun manehna robah deui bae. Ayeuna mah katempo ku Bah Rustam teh jalma-jalma keur ngalebrang ka hiji jembatan sempit tur leutik kacida. Saking ku leutik-leutikna lir bae ibarat buuk di belah 7 jeung ceunah kacida seukeutna. Nempo titinggalian manehna kitu Bah Rustam meuni lolohok teu kicep-kicep. Waduh. Eta meureun disebut jembatan Siratal Mustaqim anu sering dicaritakeun ku Kiai Arif teh. Ceunah leutikna lir ibarat buuk di belah 7 jeung leuwih seukeut tibatan pedang. Aing bisa moal ngaliwatan eta jembatan. Geurentes Bah Rustam bari panonna terus mencrong kana titinggalianna. Dina titinggalian Bah Rustam, rupa-rupa cara jalma anu lalumpang ngaliwatan eta jembatan teh aya nu cepet pisan meuni sakilat geus asup ka sawarga. Loba oge nu ting jerungkel lalabuh ka neraka tuluy pating jerit. Tapi aya oge anu ngorondang siga nu hese rek nyebrang teh. Nempok itu Bah Rustam meringare kukurayeun. Heuruh meureun aing oge kudu ngorondong salila 500 tahun ngaliwatan eta jembatan. Ampun Gusti teu kabayang lilana. Mending mun aing teh 7 lalit, palebah 7 lalit meureun aing asup ka neraka 3 berus. Bener-bener kaduhung aing jadi jalma beunghar. Garentesna deui. Keur kitu kadenge jalma anu tadi ditanya ku Bah Rustam nyarita. Tah, katempo lain Bah. Loba jalma nu ngorondang ngaliwatan eta jembatan. Engke abah ge kos kitu, cek eta jalma. Bah Rustam anu keur ngalamun reuwas ret ka jalma anu tadi tuluy nembalan. Sumuhun kataos pisan juragan, tembal Bah Rustam. Tah, cek kuring ge engke anjeun bakal kos kitu lamun ngaliwatan eta jembatan Siratal Mustaqim. Anjeun oge bakal ngorondang lilana 500 tahun. Anjeun bakal ngarayap ngaliwatan eta jembatan kulantaran anjeun keur di dunyana jadi jalma pangbeungharna, cek eta jalma. Madenge kitu Bah Rustam meuni reuwas jeung sieun kacida segeruk ceurik meuni ngading diut. Nah hatena sieun pohara lamun kudu ngorondang ngaliwatan jembatan Siratal Mustaqim. Ari kaayaan di alam nyata, Bah Rustam masih keneh katempo sore ngaguker dina hadapeun tangkal. Naon anu diimpikeun ku manehna nepi ka kagundamkeun. Bari sare teh Bah Rustam ceurik ngading diut, nepi ka cai matana oge ngabaseuhan kana pipina. Sora sumegrukna meuni tarik kacida. Keur kitu kebeneran tua kampung jeung Pak RT liwat ka palebah dinya, duanana heran po Bah Rustam anu sare handapeun tangkal bari jeung ceurik ngading diut. Tua kampung jeung Pak RT ngarandag. Ke Pak RT. Eta nu keur sare di handapeun tangkal teh Bah Rustam lain. Nah hanya sare di dinya. Eta jeung bari siga ceurik kitu geuning, cek tua kampung bari mencrong ka Bah Rustam. Deu ka atuh patiwa. Cing wang sapeurkeun, tembal Pak RT. Tuluy duanana nyamperkeun ka Bah Rustam anu masih keneh diuk dina handapeun tangkal bari jeung sare tibra. Barang geus deukeut tua kampung jeung Pak RT meuni ku godeg. Masya Allah patiwa. Gundam sigana si abah teh. Eta sarena meuni tibra pisan. Nya Pak RT. Cik kudangkeun karunya, cek tua kampung. Tuluy Pak RT teh dongkok ngagebig-gebig awah Bah Rustam ngahudangkeun. Bah, gugah bah, cek Pak RT bari ngagebig-gebig awak Bah Rustam lalaunan.
Bah Rustam anu keur saritibda reuwas korejat hudang. Barang hudang teh langsung nyuuh dari pentua kampung jeung Pak RT. Ampun juragan, ampun. Abdi teu sanggem pamikedah ngorondang kitu mah, ampun. Tulungan abdi juragan. Cek Bah Rustam bari nyuuh. Tua kampung jeung Pak RT silih reret tuluy pok tua kampung ngomong. Bah, kaeling bah, ngimpen naon abah teh. Ieu mah kuring tua kampung sang Pak RT. Cek tua kampung. Ngadenge kitu Bah Rustam kaget, tuluy cengkat mencerong ka tua kampung jeung Pak RT rada lila. Tuluy ret di kaditu ka dieu nitenan kaayaan di tempat. Bah Rustam rubahuh tuluy ngusap dada. Alhamdulillahirabbil alamin. Si horeng sakun ngimpi abah teh. Cek Bah Rustam. Tua kampung jeung Pak RT silih reret deui. Tuluy naretep deui ka Bah Rustam, pok tua kampung ngomong. Ngimpen naon atuh abahna? Tanya tua kampung deui, ari Pak RT mah ngan saukur neuteup. Haruh ngimpen sieun pisan patua, Pak RT. Ih, abah ambu ngalaman kajadian kos ngimpi teh. Tembal Bah Rustam. Tah, eta mah mung saukur ngimpen, Bah. Tos lah teu kedah teuing diamutan. Cek Pak RT. Bah Rustam kan saukur cicing tenembalan, nah hatena masih keneh mikiran impianna tadi. Abah nuju naon atuh di dieu teh? Tabade ka mana? Geuning kalah ngadan bobo di dieu. Tanya tua kampung. Puguh abah teh keur ngareureuh tadi nama patua. Tas aya perlu. Kalah kasarean. Ari patua sareng Pak RT bade ka marana? Tah tos di marana? Cek Bah Rustam balik nanya. Bade ka astana bah, kalersan aya kerja bakti, bebesik di astana. Oh gitu. Nah abah tadi bejaan atuh patua Pak RT. Pan abah ge sarua wargi lembur ieu. Piye pan kamari tos miwarang Mang Entang, tapi meureun hilapeun bah. Cek Pak RT. Ya tuh teu naon Pak RT patua. Pami kitu mah ayeuna bae abah sakantaran ngiring lah. Sugan bae tiasa ngabantosan. Sae atuh bah, hayu lah. Cek Pak RT. Atuh tuluy bae kabehana arindit rek nyamperkeun anu keur kerja bakti teh di astana. Lempangna untuy-untuy. Tua kampung panghareupna dituturkeun ke Pak RT, pang tukangna Bah Rustam. Teka catur di jalana, kabehana geus aranjog ka astana, breh katempo jalma-jalma teh geus karumpul. Anu rek kerja bakti narungguan. Nempo kayan kitu, Bah Rustam jadi kaideuan. Pikeun mere emas batangan anu dibawa ku manehna. Da emang niat manehna mah rek ngabeakeun banda teh saeutik-saeutik supaya jadi jama miskin. Lantaran sieun cenah bisin kae di akhiratna kudu ngorondang. Lah kadalah. Kabeneran da jalma di dieu. Ku aing dibagi-bagikeun bae lah ka maranehanana emas teh, ami cepet beak. Gerentos Bah Rustam. Bah Rustam luak liuk nempuan jalma-jalma, breh katempo aya saurang jalma nu keur dieu ku pangpojokna. Siga bari ngahulang. Eta jalma nu misahkeun diri teh anu disebut Mang Ehon teh. Jalma nu kaasup jalma miskin di eta lembur mah. Bah Rustam tuluy nyamperkeun ka Mang Ehon. Sanggeus deukeut, Bah Rustam tuluy nanya. Keur naon Mang? Misahkeun maneh bae? Tanya Bah Rustam. Mang Ehon anu memang keur rada ngalamun ngarenjag ret ka Bah Rustam tuluy pok nembalan. Geuning abah, biasa bae bah. Jami samode kuring mah keur ngalamun kabutuh, loba kapusing. Beda sareng abah anu beunghar sagala aya. Tembal Mang Ehon. Kapusing naon bae nage Mang Ehon? Sok sebutkeun sugan bae abah bisa ngebantu. Seueur pisan bah. Babakuna mah kabutuh. Bah Rustam unggut-unggutan tuluy pok ngomong. Oh gitu. Nya tuh insyaallah ku abah dibantuan. Cek Bah Rustam. Tuluy manehna ngecakeun buntelan di hareupeuna dibuka. Breh katempo emas batangan meni loba. Mang Uhen meni olohok nempok itu teh. Naon maksudna bah ngebrehkeun emas loba kitu ka kuring teh? Rek kabibita ka kuring tah kumaha? Ye, ade Mang Ehon, ulah sok seudon. Justru abah teh rek mere ka Mang Uhen. Cek Bah Rustam bari tuluy nyokot sababaraji emas. Tuluy dibikeun ka Mang Ehon. Ditunda hareupeuna. Tah, jang Mang Ehon kabeh, abah mah ikhlas. Cek Bah Rustam bari ngagubrageun emas hareupeun Mang Ehon. Atuh Mang Ehon teh meni olohok. Nu leres bah, ieu teh kanggo abdi. Cek Mang Ehon bangun teu percaya, malah ayeuna mah ngomong nageh jadi rada lemes. Nya sok, jang Mang Ehon kabeh ge, abah mah ikhlas kabah ge. Atuh Mang Ehon teh meni bunga kacida, tuluy nganuhunkeun sababaraha kali ka Bah Rustam, deungeun ranggah ngadungakeun Bah Rustam. Ya Allah Gusti, si orang masih kena aya jalmi anu saya sapantos Bah Rustam. Mudah-mudahan ku Gusti dikentosan deui bandana anu langkung seueur.
Mudah-mudahan Bah Rustam sing langkung jembar, sing langkung beunghar, amin. Cek Mang Uhen bari ngangkat dua leungeunna. Barang ngadenge jeung nempo Mang Uhen kalah ngadongakeun manehna supaya leuwih beunghar. Atuh Bah Rustam teh meni molongo. Da lain kitu kahayang manehna mah. Bah Rustam ngagarentes. Be, salah deui aing bikin banda teh. Mun kieu carana mah aing moal miskin-miskin atuh. Nu aya malah beuki tambah beunghar. Heueuh da dinuakeun beunghar. Komo cenah nu ngaduakeun aja mah miskin sok mustajab. Yah, mending ulah jadi aing marena. Gentes Bah Rustam. Tuluy kot deui emas nu rek dibikeun ka Mang Uhen teh dicokot deui, sup diasupkeun kana buntelan. Teu jadilah Mang Uhen marena. Cek Bah Rustam bari tuluy indit. Atuh Mang Uhen teh mending olhok. Dasar jelema teu waras, hanas aing geus bungah jeung ngadungakeun. Ah, tapi meureun kitu ge lain milik aing. Gentes Mang Ehon meuni leuleus. Ari Bah Rustamna tuluy ka tempo leumpang ninggalkeun Mang Ehon. Nah hatena bener-bener hanjelu lantaran niat meyakeun banda supaya miskin kalah didungakeun leuwih beunghar. Nah sase teuing aing hayang jadi miskin teh. Gentes Bah Rustam saking ku seueul-seueulna Bah Rustam leumpangna ka tempo ngincig. Pikiranna malaweung teu nyaho di hareupeuna aya Mang Juned keunang tung pinggireun gawir ku Bah Rustam teh kateunggar. Atuh Mang Juned nolonjong kulitik-kulitik kubrag kana gawir pendek. Mang Juned ketempo nyangkorah. Hari Bah Rustamna olohok. Mang Juned ngarasa reuas jeung nyeri tangtuna bae seueul. Kuniang hudang karacat deui naek ka luhur. Tuluy bae nyarekan Bah Rustam bari popolotot. Heh sia di leumpang teh make mata atuh Bah. Ulah mentang-mentang jadi jama beunghar. Ngecek aja malitik teh. Diungakeun ku kuring mah sing miskin, sing bea kabeh tah bandana. Supaya bisa ngarasakeun kumaha rasana jadi jama miskin kas kuring. Cek Mang Juned bari molotot. Ngadenge Mang Juned adung-adungakeun baena miskin jeung bea harta bandana. Bah Rustam malah bungah. Dua leungeunna diangkat ka luhur bari ngomong amin. Amin. Tuluy Bah Rustam teh ujug-ujug mikeun buntolan emas anu keur dicekelna ka Mang Juned bari nganuhunkeun. Nuhun Mang Juned, nuhun pisan abah didungakeun kitu. Yeuh buruna ka Mang Juned, tah emas batangan kabeh ge. Sok lah ulah ditampik, abah ikhlas. Cek Bah Rustam bari mikeun bentelan emas ka Mang Juned. Tuluy indit kitu bae. Atuh giliran Mang Juned anu molongo. Ari Bah Rustam sugan geuting nya. Didungakeun ku aing miskin kalah bungah. Ah, tapi cik aing hayang nyaho naon eusina buntelan teh. Geurentos Mang Juned. Tuluy manehna buka bentelan anu ti Bah Rustam. Barang breh Mang Juned meuni olhok. Hah, emas kabeh. Bener ieu teh emas tah lain. Cek Mang Juned bari gigisik matana sababaraha kali, tapi tetep memang di hareupeun manehna teh emas. Mang Juned meuni bungah kacida, maca alhamdulillah sababaraha kali. Di sajen pihak si horeng Mang Uhen anu tadi rek dibere emas ku Bah Rustam teu jadi nempokkeun kana eta kajadian. Mang Uhen meuni molongo bari ngusap dadana, cag urang tunda heula. Ayeuna caturkeun kaayaan Ambu Yayah anu diudag-udag ku jalma lalaki anu katenggor tarangna teu kahaja ku manehna teh. Ambu Yayah terus lumpat meuni tuburan jat, leok ka kenca, leok mengkol di ka katuhu. Napasna meuni ngahegak, dadana deg-degan. Dasar aing keur angot. Masalah si Abah oge can beres, geus aya deui masalah anyar. Ampun ting aya-aya bae aing mah. Geurentos Ambu Yayah bari lumpat turubun sieun beunang katewak ku jalma anu katenggor ku manehna teh. Kolesah ti soredat pisan, kulitik-kulitik kahandap ku burag kana pacalan boled. Atuh pacalan boled terbah. Pas kebenaran nu bogana keur nyiram. Atuh meuni ambek jalma teh. Heh sia dasar kurang ajar. Nanan sia ngarusak pacalan boled dong aing. Cek eta jalma bari langsung bae sret mesat bedog. Atuh Ambu Yayah anu keur soak teh beuki soak bae korejat hudang becir deui lumpat. Leok mengkol di kabelah kulon, beras asup ka jalan satapak pasawahan. Harita Ambu Yayah geus bener-bener ngarasa capek, tuh leuleus. Ambu Yayah kapaksa eureun luak lieur. Aduh, aya-aya bae. Bener-bener asa katutu aing kieu carana mah. Cek Ambu Yayah bari napasna kasadang ngahegak. Keur kitu kadenge sora jalma anu ngundag-ngundag teh sadahua kauk. Hoi, bika mangkawara, rek kaburkan di sia.
masih kalian cecopet gini udah ku aing mas ya, cek sora eta jalma. Atuh ambu yayah teh beki sasah. Aduh, dasar zaman harus tunjung. Kos eueuh begawe kalang udah aing sampai ka dieu. Mana aing geus teh sanggup rumpat teh. Kudu kumaha aing. Geuntos ambu yayah katempo paromana beki sepa. Sora jalma anu ngundag leumpangna kadenge beki deukeut. Ambu yayah beki leumpeur bae, ret ka ditu, ret ka dieu neangan panyumputan. Breh kencaeunana aya rungkun pare rada jangkung. Ambu yayah buru-buru lompat tuluy nyumput dina kotakan sawah anu parena rada jangkung, katempo ngahep-hep bade ngawaskeun kapal bah jalan satapak. Teu lila kurunyung jalma anu ngudag-ngudag ambu yayah teh mucung hul ti palebah dinya. Reg nangtung persis pisan hareupeun rungkun pare anu dipake nyumput ku ambu yayah. Lompat ka mana eta manusa? Awas ya lamun kapanggih diwabajak ku aing mah. Cek eta jalma bari panonna nempok ka ditu, nempok ka dieu, kaunggal tempat neangan ambu yayah. Atuh ambu yayah teh beuki suak bae dadana karasa lelenyapan sieun kapanggih ku eta jalma. Eta kalah kajedog di dieu deui. Lain edit ka ditu atuh manusa teh. Ka ditu ka jauh. Gentos ambu yayah bari panonna mencrong bae ka eta jalma teu kicep-kicep bujurna karasa empot-empotan bakat tingku soak. Keur soak-soakna kitu kurunyung deui jalma anu tadi pecelan bari dakal lejeg ku ambu yayah mucung hul deui di dinya. Sarua manehna oge keur neangan ambu yayah. Reg jalma anu boga kebon boled eureun di hareupeun jalma anu hijina. Mang, manggihan jalma awe anu lompat ka palebah dieu teu. Kurang ajar eta manusa teh pecalan boled kuring rebah dilelejeg. Cek jalma anu boga kebon boled. Jalma awe anu gogolopot ku tak lain. Tanya anu hijina. Nya mang. Tah kamanakeun eta manusa mang? Dikadek ku kuring lamun kapanggih mah. Cek anu boga kebon boled deui. Ye puguh ku kuring keur diteangan eta manusa teh. Eta kuring ditenggor tah tarang kalah kebancunur kieu. Dasar wangkawara. Dibawaskeun kana kotakan sawah, keun kakak jadi gemuk sakalian. Cek jalma nu hijina bari kekerot. Di sajian pihak ambu yayah teh beuki suak bae ngadenge omongan jalma duaan teh. Geus langsung kabayang bae ku manehna lamun sampe beunang ku eta jalma nu dua. Geus meureun beak disiksa kuduaan, beungeut ge pasti barengep. Malah sampai kabayang ku ambu yayah lamun manehna balik dina kaayaan barengep teh meureun Bah Rustam teh beuki ninggalkeun bae. Pasti bakal leuwih bogoh ka Nyeheni kitu cek pikir ambu yayah harita. Atuh kapikiran kitu ambu yayah teh beuki ngarasa soak bae. Areh geus kieu aing kadu kumaha? Aduh aing pokona mah kudu salamet aing mah. Kudu salamet aing mah. Kerentos ambu yayah. Ari panonna mah terus bae merhatikeun jalma dua anu keur neangan manehna anu masih keneh keur ngarobrol. Ambu yayah ngahulang mikir neangan akal. Kumaha carana sangkan manehna salamet? Keur kitu dina deukeut suku manehna katempo aya keuyeup ngarayap. Nyeh, ambu yayah ngabalenya seuri sorangan. Aing mah lain jama bodoh Mas awewe ge. Keun sia diwarah ku aing mah. Gerentos ambu yayah. Ambu yayah tuluy dongko gap newa keuyeup dicepeng palebah pinggir capitna. Ambu yayah tuluy leumpang nu dongkoan, lalaunan hati-hati ngadeuketan jalma nu duaan. Untung leutak nu ditincek ku manehna teh rada garing, jadi teu sampe kasadak kecepekan. Hari jalma duana masih keneh garongjon ngarobrol bari nyahareup ka sawah nu aya di seberangan ambu yayah. Jadi nu kangen lamun ka ambu yayah mah. Najan rada susah oge ayeuna mah ambu yayah anjog oge satukangan maranehanana. Ambu yayah dongko tuluy keuyeup anu dicekel ku manehna teh ditempelkeun ka suku jalma nu hijina. Keuyeup ngarayap eta jalma teh leuwas saking kureuwasna eta jalma luncat. Wadaw, ieu naon? Cek eta jalma bari luncat. Barang jurut nincak pisan leutak anu rada basuh. Atuh eta jalma teh ti kolesa. Barang rek labuh kana kotakan sawah leungeunna replek narik suku jalma nu hijina anu boga kebon. Atuh antuk namah anu boga kebon boleh oge labuh pating kelebrus kana kotakan sawah. Ambu yayah anu ngawaskeun ti palebah rungkun pare anu sabeulahna hampir bae teu kuat nahan seuri. Untung manehna kaburu ngabekem sungutna sorangan. Labok sia tah karasa sia tah wani-wani ka si yayah. Gerentos ambu yayah. Ari jalma nu duaan anu patinggal blurs kana kotakan sawahna geus katempo harudang deui. Jalma anu boga kebon boled anu tadi sukuna dibetot teh aku jalma nu hijina malik ambek. Goblok sia, ari sia nanahaan kalang batal cukaing. Cek anu boga boled molotot. Disentak itu jalma nu hijina teu tarima, maena oge jadi malik ambek. Montong momentak itu goblok, aing mah teu kahaja. Cek eta jalma. Ya sia gini kalang malik ambek ka aing. Jalma nu boga boled malik molotot deui. Atuh siana ka bener ngomongna. Cek nu hijina. Yes, wani sia ka aing. Ya sieun kunaon, rek ajak diluhut sia ka aing. Hayu.
Moal burung diayonan ku aing ge, aing moal mundur sasiku, moal ngejat satu yang beas. Hayu sia gelut ceng aing. Cek kana boga kebon. Atuh ditantang kitu jalma nu hijina geus teu kuat deui nahan nafsuna, teu loba omong, sebrut maehna nyerang teh heula. Jalma nu boga kebon boleh teu cicingkeun, keur bae akhirna mah duanana galungan dina kotakan sawah. Silih tubruk, silih dengkek, silih cekek. Ambu Yayah anu nempo kajadian kitu geus beuki hampir teu kuat nahan seuri, untungna Ambu Yayah sadar keneh kana kaayaan. Dasar manusia garejus ya, hop sia tah kajerut garut sia tah, gelut tah sia. Gerentes Ambu Yayah bari tuluy bae leumpang indit nalaunan ninggalkeun eta tempat. Ngan waktosna saep ieu dongeng karangan pribados Kang Abun Burhanuddin. Hapunten kakiranganna mugia katampi kalayan kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.